Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petapang dangu di tiasa sesarangan deui sok sana semung di Jamantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun anca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajaranna Sang Sarabatin karya Aukok mitra-mitra mohon mudah-mudahan kadaya acara dongeng Sunda teh singa jantankeun panglipur kalbu pangebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di sekelukna nu sami-sami mika cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Para mitra kaum dangu sadayana, mudah-mudahan kan ya cerita dongeng mitra-mitra mohon singa jantan panglipur kalbu. Anu teh can subscribe mangga di subscribe heula, anu can like mangga di like heula, di-sharekeun ka media sosial, anu bade ngaktifkeun sapertengna oke mangga kantun aktifkeun sapertengna mitra-mitra mohon. Anu bade ngiring gabung kana channelna Lonok Salto oke mangga kantun klik gabung mitra-mitra mohon supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sade kanggo mitra-mitra sadayana. Atau anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitra mohon. Aduh kalarasa nuju panas yeuh dekot aduh nyebret mitra-mitra panasna gitu. Oh, nyebret tuh panas tuh. Aduh panasnya nyebret entak raos di dia mohon niis nah terlas ya mitra-mitranya mangga atuh mitra-mitra mohon sapadatunya kolong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina apena sewang-sewangan prung mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana, tukang ojek anu limaan dina waktu ayeuna anu kakarak datang anu geus ngusir tangtona kelompokna nyatana Bima mitra-mitra kacida pisan gangasna owak jarangkung badag sedengkeun anu tangtuna we warga-warga urang dinya kaasup tangtuna nyatana Mang Bisri. Pak Bisri mangrupakeun nyatana salah sahijina anu jadi bapak-bapak anana nyatana Ibu Sumarni mitra-mitra anu langsung nyamperkeun sanggeus ngalalusir tadi tangteunya terang ngomplang jalma-jalma anu sababaraha urang anu datang kurang leuwih nyatana aya kana 8 urangna meureun mitra-mitra atawa 7 urangna anu kalalabur motorna dina waktu ayeuna tangteu anu araraya dirinya anu teu sempet dibawa eta motor teh aya 3 lah kasebutkeunana. Jalma-jalma nu tangtuna we mitra-mitra anu geus baralik deui warga-warga urang dinya anu saterusna ningali kana eta motor jalma anu ngaranna nyatana Sahro dina waktu ayeuna tangtuna mitra anu kawilang awakna jangkung badag make duduk cetok da meureun tos di sawah ting tos di mana anu kabarengan tangtuna nyatana aya nu gogorowokan tadi nyatana Mang Bisri minta bantuan kasebutkeunana jeung pasukan nyatana tukang nyadap lah kasebutkeun nyatana tukang nyadap kalapa mitra-mitra anu jumlahna loba lah kasebutkeun mitra jeung ngahiji jeung warga-warga dirinya. Urang bakar we da mah euy. Tuman sangkaranan ieu. Oh itu tuh, aya 2 deui tuh motorna tuh. Eta motor tangteu mitra-mitra nu tadi aya di hareupeun warung limaan, aya termet 3 motor. Tetela aya motor di tangteu mitra-mitra nu belah ditu aya nyaeta kurang lebih 2 eta motor teh. Geus tanta parah eta motor tangteu ditarungtun mitra-mitra anu dikunci tangteu digotong. Bru tangteu eta motor dihijikeun dina waktuena. Wur harita tangteu eta motor dibanyur nyaeta mangrupakeun ku make bensin. Atuh kur motor tangteu mitra-mitra anu ting beledag na kanan balaritu pelebah tengna oge tangteu mitra-mitra. Eta motor tanta parah ku warga dirinya kabeh dibakar mitra-mitra.
sedangkan pasukan anu limaan dina waktu ayeuna nyata kelompokna nyata Suwardi anu mararake tukang ojek anu nyamar dina waktu ayeuna sebagai tukang ojek. Sedangkan nyaetana tukang ojek anu saurang di dinya nu tadi tangteuran anu ngaleper nekeranan lantaran anu ditodong ku pistol anu ngaranna nyaetana Oding kasebutkeunana. Tukang ojek hari tangteuran pok ngomong, punten Bapak, ari Bapak teh sanes tukang ojek pan?" Kebenaran tangteuran kuring lain tukang ojek sebentar mah. Ngan memang kuring wawuh we jeung barudak-barudak ojek kasebutkeun anu aya di Cipatujah. "Oh, mohon. Ke. Ieu teh salaresna aya naon sih, Pak?" Sararea tangteuran nyampeurkeun tangteuran kata kalimaan tukang ojek. Salaresna moal gitu. Salaresna abdi sadayana teh dina waktu sairana nuju milarian nyaetana jalmi 2 orang kasebatkeun nyaetana istri. Milarian istri Mang Bisri tangteunan kaharep. Sumohon. Ke punten saha anu dipilarian teh? Kalaresan anu dipilarian ternyatana ieu Sumarni oge tangteuran nyatana Ibu Sumarni sareng Linda. Sararea ting tarempot dina waktu ieu mitra. Sedangkan Sumarni nu tungkul pias dina waktu ieu tangteuran mitra anu yakin dirina dina waktu itu mah bisa ngelak deui. Sabab ieu tangteuran sanajan manehna teu wawuh oge tapi itu wawuheun ka manehna, apal ka manehna lantaran tangteuran nyatana informasi nu terus-terusan mangrupakeun foto anu terus disebarluaskeun ka saban daerah kasebutkeunana nyatana ku kelompokna Suwardi. Ke. Punten Ujang. Bapak teh ngarasa bingung, ngarasa heran. Tadi Ujang nyebatkeun nyaetana milarian anu namina Sumarni sareng Linda. Nah Ujang terkenal gitu salaresna. Abdi mung sakalarut tugas Pak. Salaresna Sumarni tangtos sama anu ti Bandung nyaetana anu memang dipilarian we ka dieu. Ke. Dipilarian ti Bandung keneh. Sumohon. Memang Sumarni teh kumaha gitu pangna dipilarian teh nah anjeunna jahat. Perkawis eta tangtosna abdi teh tiasa nyareokeun panjang lebar Pak. Ieu sanes ka abdi. Ngan abdi mah tangtosna nyaetana tugasna nyaetana pikeun milarian atanapi nyaetana menakan Ibu Sumarni sareng nyaetana Ibu Linda. Oh, mohon. Kaleresan dina dinten ayeuna tangtosna abdi parantos ngahubungi tangtos nyaetana kanu aya di kota Pak. Nyaeta di daerah Tasikmalaya. Kaleresan Pak Suwardi aya di Tasikmalaya. Saha eta teh Pak Suwardi teh? Ari Pak Suwardi teh mangrupikeun nyaetana ketua abdi Pak. Anjeunna ti Bandung. Di kaleresan disarangan nyaetana ku Pak Bos di dieu. Anu nami nyaetana Pak Purnomo. Gebeg. Harita tangteuran mitra Ibu Sumarni bener-bener pias mitra. Bareng ngadenge tangteuran nyatana Purnomo. Saha ari Purnomo sabab manehna apal. Ungaran tangteuran nyatana nu jadi salakina nyatana Purnomo, Pak Purnomo. Kalaresan Pak Purnomo oge tangtosna anu ngahajakeun datang nyatana ka wilayah Cipatujah. Ka dieu Pak. Insyaallah sakadap di tangteuran nyampe margi ya tadi parantos di perjalanan ti Tasik parantos undur tangteuran. Oh, mohon atuh. Ke. Ari Pak Purnomo teh saha? Ari Pak Purnomo teh nyaetana mangrupikeun bos abdi pasadayana. Oh, kitu. Memang Ujang teh damal. Ya, seperti gitulah, Pak. Kitu tangteuran mitra ceuk baru atanapi ceuk jalma nu make baju ojek. Anu teu apa ngaranna saha? Ngan anu jelas dina waktu ayeuna. Eta jalma anu make baju ojek mangrupakeun anak buahna anu ngaran Suwardi jeung anu tangteuran we big bossna anu ngaranna Pak Purnomo.
anak buah anu netep seukeut tang teu nyata ka Sumarni dina wakteuna salah sahijina katingali nu jemros mitra-mitra awakna jangkung badak anu masih kena memakai helm eta tang ternyata helm Gojek we teh helm ojek we kasebutkeun anak mitra-mitra da ojek lain helm ojek ieu Ibu Sumarni Mohon. cek Ibu Sumarni rada ngageter tang teu ngomongna wayana ibu teh ka mana-mana margi Pak Purnomo dina danget ayeuna tang tos sakadap di baris nyampe ka ieu pitepatan Sumarni nu ngareretang tang teu nya kalina nu tungkul manehna teu kuasa ngomong dina waktu tang teu mitra kan si panon we tang teu nu ngeclak ingat tang teu nya teh kanyahan nu jali salakina ka manehanana tapi teu dimanfaatkeun ku dirina kalah ka tang teu sabalikna ngajahatan kanu jadi anak terena nyaeta Aminah mitra-mitra Sumarni dina waktu ayeuna tang teu jeung Linda manehanana anu barali ka imah dituturkeun ku jalma anu tang teu limaan sedangkan anu saurangna deui tang teu anu duaan deui tang teu cicing di warung dina waktu ayeuna bikin ngajaga segala kemungkinan tang teu nya datang di jalma-jalma dina waktu kelompokna naon ngaranna teh kelompokna Bima iya mohon kalian mohon bogo ge tukang paket heula mitra-mitra teh para mitra kaum dangu sadayana sararea tang teu di waktu ayeuna nu ngabring init nyaeta ka imahna Pak Bisri mangga tuh bapak-bapak sok mangga kalabat sok mangga sumohon Pak sanggeus kitu tang teu mitra-mitra si Amu nu nyampeurkeun sanggeus tang teu nyatra Aminah maksudna teh nyatra Bu Sumarni jeung Linda tang teu mitra nu dariuk dina waktu ayeuna Itu aya naon salaresna ieu teh menira reuwas ambu maujang daya naon-naon Ibu tenang we teh naon-naon mohon mung pedah alhamdulillah abi parantos menakan nyatana anu namina Ibu Sumarni sareng nyatana Linda di Bandung ieu teh kawitna mah Ari Ujang teh wargina mohon cek bapak-bapak dina waktu ayeuna anu tang teu bisa we meureunan heueuh sok sieun anu boga imah geumpeur tawa kumahana sarengan Pak Bisri tang teu mitra nu ngahulang sabab manehna apal tadi tang teu ngan aya kanu jadi pamajikanna mah teu ngomong berita naon anu tang teu dilakukeun nya ku Pak Bisri nanti ku 5 jalma ieu tang teu mitra Pak Bisri dina waktu ieu bener-bener anu teu bisa ngomong naon-naon kasebutkeun mitra-mitra ku tiba cicing we dina waktu ieu punten Bapak memang eta teh saha tadi teh anu bade ka dieu teh kalaresaan anu bade ka dieu teh nyaeta Bapak Suwardi. Bapak Suwardi teh saha? Nya minangka namanya tah ketua abdi lah gitu kasebatkeunana. Anak buahna nyaetana Pak Purnomo. Ari Pak Purnomo teh, nyaetana carogena Ibu Sumarni. Carogena Ibu Sumarni. Manta maksudna teh mantan gitu pangintenannya mantan caroge dah margi kan saurna Ibu teh Sumarni maneng Sumarni mah sareng nya parantos pisah saurna mah mohon parantos pisah cek si bapak tang teu loba omong dina waktu ieu mitra-mitra Ibu Sumarni dina waktu bagi tungkul we tang teu mitra untung we jelema teh anu ngarti jeung paham lantaran tang teu nyatana Pak Suwardi kasebutkeunana anu mamartahan ulah tereges atawa naon sakumaha parentahna tang teu nyatana Pak Purnomo komo bari jeung nyiksa mah ulah Pak Purnomo sanajan kumaha ge Pak Sumarni tang teu pernah bageur ka dirina pernah saling mika cinta oge tang teu nyatana istilah nama dina panon manehanana dina makta harita Ibu Sumarni tang teu nunjukkeun hal-hal anu aneh apal sote ieu we tang teu nyata sanggeus Bu Sumarni
eueuh ti imah kakara kabongkar rahasia tentang tuna segala rupa. Tapi teu bisa nyangkal lamun dirina antara Pinyatra Papurnomo anu saling mika asih, saling mika cinta jeung Bu Sumarni. Nu mantak Papurnomo marentahkeun ulah nepi ka nyiksa Bu Sumarni. Dirina hayang nalek, hayang nanya, lain hayang nanaon deui. Kitulah pamilih Bu Papurnomo. Sararea dina waktu ini tang tuna mitra-mitra anu ngariung samalah tang teu nyatana RT oge di dinya kasebutkeunana nyatana Mang Sahro tadi nu jangkung badag teh Mang RT kasebutkeunana mitra-mitra. RT di dinya. Punten ieu teh Bapak bade nu maros abdi teh kalarasan Ibu Sumarni teh nyatana Neng Sumarni teh. Nya wargina si Bapak nyatana ieu tah namina nyatana si Amang Bisri ieu teh sareng si Amu di dieu teh lah tos aya penginten teh sasihan nya pami di dieu maka sebatkeun Ibu nyatana Neng Sumarni sareng ieu teh sareng Neng Linda kasebatkeunana nya kaangkan we keluarga wargi urang dieu teh margi ku bageurna kitu kasebatkeunana ka masjid ge gitu alhamdulillah gitu. Janten ieu teh kumaha permasalahanna teh? Si Bapak tang teu dina waktu nu godegan harita tang teu nu ngareret nyater ka Pak Sahro. Pak Sahro marupakeun Pak RT. Janten kieu itu Pak RT salaresna mah. Ari abdi mah salaresna teu tias teu gaduhakan kanggo nyarios itu ieu. Engke we da sakedap begitu tos teh nyatana Papurnomo teh nyatana bade ka dieu sakantaran sareng nyatana asistena anu nami Pak Suwardi teh bade ka dieu ayeuna sakedap deui lah. Paling oge setengah jam atau lebih dari menuju perjalanan sampai di telepon teh. Sumohon. Jadi terus ieu teh ti Bandung. Namun nyebatkeunana Ibu Sumarni Neng Sumarni oge sareng Linda teh memang ti Bandung sareng. Memang laras ti Bandung. Memang laras ti Bandung. Teu ngabohong teu. Ieu Sumarni ieu tang tos nyatana murang kalihna gitu lah kasebatkeunna. Ari Papurnomo teh sahana? Eta teh mangrupikeun nyatana carogena. Gitu. Duh, rada bingung abdi teh. Boleh panginten ada. Abdi teh kaduhak panginten kanggo nyarios itu ieu sagala rupina tengkeur mah teu patos terang di abdi mah. Abdi mah tugasna mung sakadar nyatana menakan Ibu Sumarni tos we kitu. Teu terang kaler kidulna gitu abdi mah gitu. Oh, sumohon. Engke we pangintenan pami hoyong cacarios mah hoyong jelasna nya pangintenan kantun kanu berhakna nyatana Pak Purnomo gitu apa. Oh, mohon ai kitu mah tuh. Bangga ai kitu mah. Para mitra kaum dangu sadayana. Jalma-jalma orang kampung di dinya tang teu nawe ceritanya jeung papada baturna kasebutkeunana jeung papada tatanggana aya naon sabenerna. Sabab manehna tang teu geus loma jeung Ibu Sumarni oge tang teu nyatana jeung Neng Linda kasebutkeunana. Tadinya sok disebutna teh nyatana Nyi Sumarni we kasebutkeunana jeung Nyi Linda di dinya teh. Indung jeung nu jadi indung jeung nu jadi anak. Lain euceu aya naon itu teh? Meni rame-rame tadi di warung teh. Ai cenah mah beja mah aya nu rek nyulikeun Nyi Sumarni cenah mah. Nya duka tuh dah kan kitu aya jelema teh tadi teh 8 urang. Anu saterusna eta jelema nu 8 urang teh nya rek nyulik Ibu nyantana rek nyulik Nyi Sumarni ngan kaburu ka nanti didatangan ku tukang ojek meni limaan tukang ojek teh genepan beureutna tukang dating tujuhan tukang ojek teh ayeuna ge aya kana di warung dua anda anu limaan mah ka imah tadi teh keur matang teh tina luhur kalapa kapanan tadi teh Mang Bisri bogorowokan aya culik cenah kitu bari nakolan koh eta naon ngaranna teh nya lodong bari nakolan lodong tadi teh
Nya kadenge ku abi oge tadi sugan teh aya naon, sugan teh anu maot kitu biasana sok kitu kapanan. Mantak beureuk we tadi sararea ge abi ge tadi lumpat kana tangkal tangga eta. Nya kana handeupeun tangkal kalapa di mana pas Mang Bisri tadi turun dina tangkal kalapa teh. Campak teh geus ngariung eta tukang ieu. Kitu cenah Pak Bisri teh katingal aya nu jejeritan nya cenah anak kuring cenah anak kuring tang aya nu rek nyulik cenah kitu. Meuretak we ka ditu kami lompat. Nya ari ka ditu mah teu apal naon nya teh. Duka lah pokona mah apal badinya mah teu apal atuh da heueuh. Keun bae teu apal mah da moal maksa ieu kudu apal meureunan. Hayo ari Kang Saro ka mana Saro? Geus Kang mah nyamperin ka ditu da meureun manehna mah da RT. Bisa aya naon-naon da meureun pang-pang mah jeung warga-warga urang dieu. Pang-pang mah di ditu ngariung di mana Mang Bisri kapanahina teh. Heueuh atuh keun bae gitu mah. Lain aya naon nya. Heuh itu pan meureun teu apal mana ya oge. Kitu tang teu mitra-mitra ceuk tetangga jeung tatanggana deui tang teu ngarobrol nanyakeun pajungut-jungut buuk sabab tang teu itu teu apal ieu oge tang teu nya sarua teu apal meureun kitu mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun Pasuardi dina waktu ayeuna mitra-mitra anu memang samobil nyaetana jeung Aminah oge tang teu nyaetana Pak Sumarni. Eta teh naon ngaranna teh Pas Purnomo. Sumarni harita tang teu nururat teret ka kenca maksudna teh Sumarni. Aminah nururat teret ka kenca ka katuhu sabab manehna tang teu we saumur-umur ka karawe tang teu nyaetana nyaba dina waktu ayeuna ulin ka ditu. Sarengan Aminah dina waktu tang teu anu ngareneng nyatana jeung naon ngaranna teh anu ngareneng tang teu nyatana jeung Deandra mitra-mitra nu kabeneran Deandra anu milu tang teu mitra-mitra anu hadir we hayang Deandra make kasempetan beureunan arek nyatana ka pantai. Kang Deandra. Kumaha Aminah? Kang Deandra tos Kang tos ka dieu. Kapungkur akang teh nuju SMA. Nuju SMA teh kantos ka dieu Akang teh 2 kali mitra lepat mah. Ka daerah Sindangkerta sakali. Sindangkerta di mana? Sindangkerta mah nya jalan ieu keneh tapi Akang buka ka mana nya? Kapungkur teh da nyimpangna teh ti namina teh Sabeulit da kapungkur teh. Teras oge ka Ciras sakali, mun Cipatujah Ciras ka dituna teh. Ciras sami jalan dieu. Nya sami ngan ke si Ciras mah teh Cipatujah nu belok ka kanan kaliwatan jembatan gitu. Lami akeun di dieu. Henteu mung tilu dinten eta ge kana motor daerah sarencangan sadaerah touring diteraskeun mapai pantai ka uihna uih teh nyatana ka Bandung teh ngalangkungan pantai we teras engke teh ti Cidaun teh beloknya anu ka ieu kaluarna teh engke teh ti Ciwidey lah pamitelpat mah kitu. Gitu Kang. Rame banternya Kang. Ya, alhamdulillah sih nya Akang mah rame sakabeugur teh. Perjalanan ge raos ya itu mah mohon. Jalan meuneu bersih jeung ageng we lumayan. Ngan jarang mobil ka ditu padan. Jalan sae ge tang teu we lowong we gitu. Raos pokona mah. Kanggo touring-touringan gitu teh. Seueuran da Akang ge kapungkur teh sabaraha urang nya jalmi teh ti Bandung teh kitu. Kada motor sadayana saurang-saurang. Arita Suardi tang teu we anu ngadengekeun tang teu omongan Deandra. Nya kitu di tang teu omongan Aminah. Sedengkeun Suardi ngareret tang teu nyatana ka Pak Purnomo nu keur melenguk dina teh mitra-mitra. Sakadap deui Pak. Paling oge 15 menit 20 menitan deui lah. Setengah jaman deui teh panggilan. Ka mana jalan itu ka? Lurus we Pak, di Cipatujah ke belok kanan, belok kiri pangintenan anu arahnya bade ka Sindangkerta ka ditu Pak. Ngalangkungan jembatan saeutik tadi Pak palbadinya engke teh ieu tah da aya ieuan tos dipasihan ieu Google Map gitu. 22 menit deui Pak. Dugi ka ditu gitu. Urang kencangan we mobilna lah. Da ieu mah ieu.
Pak Suwardi, Om, Kumaha Neng? eta mah diperalat purilit jalana mah, Om. Nya mohon da ka dieu mah jeung peralat peulit tapi da raos atuh di jalanna ageng ka dieu mah raoskeun. Di kebon karet kapanan mohon. Tah ieu teh namina teh Gunung Batu ieu teh. Gunung Batu. Emang Om terang daerah dieu. Wah, ari mah terang atuh daerah dieu mah. Mohon mah tak terang-terang da hiji-hijina daerah oge. Tangke teh ti dieu teh ti Gunung Batu teh teras oge ka garasi naon kitu nya. Mohon ka garasi teras oge. Garasi? Emang garasi naon? Namun namina garasi gitu. Kampungna kampung garasi. Oh gitu. Tangke teh menakan we ieu Citoe, Sabeulit, Cipatujah, dugi we kita ka ditu. Oh, sabaraha lami deui ge? Paling 15 menitan deui ti dieu mah. Oh, caket atunya. Nya. Mobil anu nyemprung dina waktu datang teu mitra. Deandra jeung Aminah dina waktu datang teu udah teret ka kenca ka katuhu. Bener-bener dina waktu datang teu mitra maneh endahna karanan cek manehna bade kakara meureunan. Sanajan Deandra getang teu udah teret manehna tang teu geus pernah kadinya nyata touring 2 kali. Nu sakali cenah bejana ka Sinangkerta, nu sakali mah bejana tang teu nyata ka Ciras, anu dilanjutkeun terus ka Kulon ka ditu tang teu nyata balikna lewat Ciwidey mitra. Mobil dina waktu anu geus ngaliwatan Sabeulit anu asup nyata ka daerah Cipatujah. Nu saterusna nelepon tang teu Suwardi. Halo. Belok kiri? Iya. Aha. Oh nya, mengati hareup. Emang si jalan? Warung? Oh warung. Nya. Siap. Sangeus kitu tang teu mitra Pak Suwardi nu ngararetnya cenah ka Pak Purnomo. Paling oge 5 menitan di Pak. Caket di mana? Kapal ditu belok teh. Pak Purnomo tang teu ngarea naon teh teu nemalan ku ti pamangut we hungkul dina teh mitra. Katingali tampilan nu gagah mah rupakeun tahu atuh da mobil mewah, tampilan gagah tang teu teh. Pak Purnomo mangrupakeun maha bos kasebutna di dituna. Jelema beunghar kaya raya kasebutna mitra. Mobil akhirna tang termetra asup ka jalan Sindangkerta. Ngaliwatan jembatan nyata Cipeterman kasebutkeunana. Tidinya tang teu mobil nyemprung ka belah wetan, katingali aya nu nangtung duaan di sisi jalan kasebutkeun hareupeun warung. Eta warung teh kasebutkeun nya teu gede lah warung teh. Tapi perkampungan dirinya lumayan sanajan teu loba tang teu mitra lain perkampungan gede. Tapi tang teu loba lah jelemana mah meureunan. Jeung imahna ge lumayan aralus kasebutkeunana mitra. Ngan ari warung mah da warung make kayu kasebutkeunana mitra. Bari jeung teu ditemok-temok arsan handapna mah, tapi datang teu henteu kotor jeung henteu belo teu leutakan. Sabab tang teu nyatana kesik laut dirinya berabuan ka tukang teh ka laut teh lah paling oge sabaratus meter gitu kasebutkeunana ka pantai teh bibir pantai teh mitra. Jadi tang teu we didinya mah area keusik mitra. Dina lobat caina oge tang teu jan teu mantak ledok atawa kumaha lah kasebutkeunana beda jeung leutak mitra. Nyata ledok ku keusik we hungkul gitu mitra. Reg mobil eureun didinya tang teu mitra. Pak Suwardi nu mugakeun kaca dina teh mitra. Eta jalma dua anu jangkung badag harita mangut ningali Suwardi tang teu mitra. Oh di dia Pak. Ari tang teu mitra Suwardi anu ngararetan jalan. Mobil bisa diasupkeun. Tiasa tapi di dia we di jalan di pinggir jalan tidak laga ieu. Oh moh. Cepat Suwardi tang teu mitra. Anu majukeun di mobil seterusna dipunurkeun di dokter mitra. Bung suara mobil tang teu mitra. Anu digas. Warga-warga urang dinya tang teu ngadenge suara mobil dina waktu tang teu we manehanana anu kara luar deui. Pasti cenah meureunan aya urang kota teh datang teh meureunan. Kitu hayang pada apal tang teu mitra. Antukna jelema-jelema nu ngariung biasa ning di dapur mah anta di kampung mah mitra mun aya mobil mewah teh da sanajan loba mobil papaliut oge di dinya loba da mobil mah ngan aya mobil mewah maka sebutkeunana jarang di kampung teh mitra nya jelemana baraleunghar tapi da aya mobil mewah mah beda deui mobil truk kol buntung minibus matang teu we berjenis-jenis tang teu nyatana merek di dinya teh nyayeun kasebutkeunana mitra oh kitulah hampir saban imah baroga mobil atau daerah dinya teh.
Itu jadi teu aneh ku mobil kan ai mobil mewah mah tang teu beda eueuh pang nama mana aneh tang teu aya ngarep-ngarep jalma tang teu nu ti Bandung teh saha sebenarnya kitu mitra-mitra mantak jelema-jelema teh tang teu mitra aya nu ngeyong-ngeyong budak bari di ais tang teu mitra hai tatang teu ningalikeun dina waktu ayeuna bari nangtung we manehna mah terat cicing aya ngeyong-ngeyong budak bari di ais tang teu mitra bari ngeplokan kana bujurna. Aya oge tang teu nyata bapak-bapak nu tos ngarit dina waktu ayeuna encageun tang teu nyata sundung teh. Harita nulak cangkeng siga mitra-mitra majang di dinya kan ningali tang teu dina waktu ayeuna. Pokona mah rame we mitra-mitra. Di pedesaan duh mereka yung-yung karena sayang balik di ka desa ieu. Kayak ulin gitu ka desa teh ka mana gitu mitra-mitranya resep suasana gitu deh. Suasana teh resep gitu di desa mah. Jalan mana teh alakur gitu mitra-mitranya. Para mitra kaum dangu sadayana. Antukna Pasuardi dina waktu ayeuna dibarengan ku jadi anakna oge tang teu nyata nu jadi kabogohna Diandra. Anu kasep jeung nu geulis dina waktu tang teu mitra barang harita jurut turun tang teu Diandra jeung naon ngaranna teh Diandra cang jeung Aminah. Jadi perhatian tang teu balarea di dinya kasebutkeunana mitra sebab manehanana tang teu we kakaranyaho. Anu tang teu anu turun tina mobil teh jalma anu memang luar biasa geulis jeung tang teu anu kasep gandang. Jalma nu rapih pokona mah jalma beunghar kasebutkeunana katingali dina tangtungan oge dina ringgikna oge tang teu mitra. Sedangkeun tang teu mitra anu ti imah nu tadi limaan anu duaan tang teu nyata nyambut kadatangan Pasuardi big boss kasebutkeunana nyata ti kota Bandung anu loba perusahaan kasebutkeunana ma atanapi nyata salakina nyaeta Sumarni. Sedangkan Sumarni tang teu nya dina waktu ayeuna beuki tungkul tang teu Cipanon anu ngurujug tang teu mitra aya rasa anu tang teu kaduhung hanyakalna keranan bi Sumarni teh tang teu mitra bener-bener kaduhung umpamana manehna tang teu turun tina mobil di dieu aduh bener-bener tapi manehna ayeuna saeutik oge harapan tang teu mitra bisa disangkeh di tang teu ka Purnomo sabab dirina anu bener-bener geus hianat ka Kak Purnomo lain hungkul ka Purnomo tapi oge kanu jadi anak terena nyata Aminah anu ampir-ampiran jadi korban nyata dirina kasebutkeunana mitra ayeuna mah kur bisa ngengsreuk we ceurik tang teu mitra nya kitu dilinda dina waktu teh bisa kumaha manehna kur pasrah we ayeuna mah naon anu bakal kajadian manehna moal arek berontak moal arek naon daripada kabur capek mitra mending di penjara cenah da di Parabah di penjara ge di itu kitu coba mikiranna mitra Bu Sumarni geus capek ayeuna mah tang teu dirina geus mung berontak deui ceuk paribasana ek dikitu rek dikieu ge tang teu Sumarni anu pasrah ayeuna mah mitra sabab dirina oge tang teu anu geus seubeuh tang teu nyatana coco lain ngaranna lain cocoba kasebutkeunana nyatana bencana lah nu raih ku dirina kasebutkeunana akibat tina sagala rupa kalakuan manehanana sorangan anu ngahakan kana dirina sorangan senjata malik tuan kasebutkeunana tadina rek ngajual Aminah tapi dirina sorangan tang teu jadi hadangan jalma-jalma kelompok Nabi Bima nyatana jeung Linda kasebutkeunana jadi korban mitra ayeuna untung we manehna bisa salamet keneh sanajan tang teu henteu beruntung sabaraha keur manehanana mah tapi alhamdulillah Sumarni masih kena hirup masih kena aya nu meka nyaah nyata ku Pabisri dina waktuina keur mah dirina tang teu ayeuna mah saeutik-saeutik anu mendalami tang teu tentang agama anu nerap di pepatahan tang teu ku si Amu oge tang teu ku Pabisri nya Pabisri tadi kampung dirinya maka sebutkan ustad meureunan mitra nya kitu tang teu nyata si Amu anu dihargaan da sesepuh urang dinya we kasebutkeun sadajan tukang nyadap tetep we datang teu anu sok jadi imam di masjid datang terboh dina Jumaatan naon nyata Pabisri kasebutkeun kokolot urang lemur di dinya sanajan tang teu rencon kolot-kolot teuing moho kasebutkeun nya ari 65 mah nya 60-an mah pokona masih kena kuat naik pokona mah mitra 60 tahun teh masih kena jag-jag naik kana kalapa teh mitra sabab meureudna teh geus kabiasaan gitu mitra ayeuna urang teh 30 tahun cantang tuh bisa naik kana kalapa tong boro-boro 30 tahun umur 15 tahun ge cantang tuh becus naik kana kalapa komo urang dieu mah eta mitra soalna kumaha kabiasaan teh ya mitra-mitranya.
Para mitra kaum dangu sadayana. Sangeus tang teu mitra disambut nyaeta ku dua anak buahna. Papurnomo, Aminah, Deandra oge tang teu nyaeta Suwardi. Anu uluk salam. Papurnomo tang teu mitra uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Bapak kalebet mangga. Harita Pak Suwardi dina waktu ini tang terasa curelatan ningali tang terasa kertungkul dina waktu ini. Anu geus yakin karanan dirina tang terasa mitra anu nyaho sanajan kumaha oge sanajan geus robah beungeutna dina waktu tang terasa mitra liribat aya si polat si polet tang terasa mitra dina beungeutna teh ayeuna mah atuh deui ira make make up kasebutkeun mitra sanajan ayeuna tang terasa boga duit ge tang terasa tina hasil dagang da teu ari meuli make up aya geus di kampung mah tang terasa mitra dirina ayeuna mah tang terasa lainnya tena Sumarni nu baheula dirina tang teu aya manu ngabdi pikeun sahuap sa cokeun cek pas cokeun sahuapeun cek paribasana tang teu mitra anu tumut nya tena ka anu jadi bapak-bapak anana we kasebutkeun anu ngampihan manehanana ka si Ambu jeung ka Mang Bisri dina waktu ayeuna. Mangga Bapak calik mangga. Mohon Bapak sok mangga, calik sok. Hai tatang teu mitra si Ambu dina waktu ayeuna anu nitah diuk si Ambu nu saterusna harita ka dapur henteu ngajak ieu Sumarni sabab manehna nyaho lamun Sumardi dina waktuna kayan keur sedih. Sumarni barang harita tang teu ningali salakina nu diuk harita tang teu mitra anu neuteub seukeut harita kana jadi salakina. Sedangkeun harita Papurnomo oge sarua nu neuteub dina waktuna jajantung Sumarni ngageter hebat dina waktu tang teu mitra lain ngageter serenut ieu mah mitra-mitra tapi ngageter anu keueung jeung sieuna karangan ku paroman tang teu salakina dina waktu ayeuna tanpina anu tanpa reaksi kasebutkeun mitra kun neuteub teh neuteub we tang teu mitra tanpa ngarenyokeun bibir tanpa naon reaksi anu tang teu anu di dina waktu ayeuna anu katingali ku Sumarni angker na karanan angker gerjal mah tang teu mitra anu boga dosa mah tapi tang teu anu teh lembut kerja lama tang teu mitra anu memang teu ngalakukeun kasalahan kasebutkeun mitra. Sumarni dina waktu tang teu anu tungkul deui saneungeun Aminah nu mencrong dina hatena Aminah tang teu anu anu hariwa anu karunya deudeuhna karana nyaahna karanan dina hatena tang teu Aminah ningali pantang tungannya tana Sumarni anu begang nya kitu Linda beungeut anu tang teu mitra sanajan tang teu nya ayeuna mah lingsig kasebutkeun mitra sakitu teh lingsig we tapi da tetep atuh jauh jeung baheula sanajan lingsig oge lingsig teh keur di kampung di dinya we nya kasebutkeun beuk di sisiran teu wagerwig di beungkeut kasebutkeunana tapi da beungeut tang teu mitra aya polet-polet tang teu mitra semu-semu hideung teh ya geuningan meureun biasana tang teu make make up anu mararahal ayeuna mang bulan-bulan tang teu dirina dulu lungsug barora ingat kana make up barora ingat kana naon nu penting mah manehna tang teu tongkat tewak ku musuh-musuhna termasuk nyaetana ku kelompokna Pabima mitra-mitra. Sumarni Papurnomo nu neuteub seukeut dina waktuna tang teu nu ngagerenengkeun omonganana. Sumarni tang teu mitra-mitra nu ceurik Papurnomo Cek Sumarni nyebutan teh papah keneh we tang teu dina waktu ayeuna mitra-mitra. Sararea jalma nu neuteub seukeut ka Bu Sumarni tang teu termasuknya terpabisri jeung si Amru jeung si Ambu nu kakaraci keneh nya teh nyuguhan nya teh mangrupakeun cinteh we di dinya jeung gula mitra-mitra susuguhna teh daud deui tangna di dinya mah cinteh we jeung gula kasebutkeun mitra gula beureum anu tang teu we anu sok bage susuguh kumanehanana. Harita Bu Sumarni nu cengkat ngan nya kitu di Linda di mitra-mitra anu tang teu ngageserkeun meja ngan gabrug tang teu kana pelbah tuurna tang teu nyatana kana pelbah sukuna nyuuh dina dampal sukuna tang teu nyatana Papurnomo di waktu ayeuna mitra-mitra. Sumarni hapunten Sumarni parantos lepat Cek Sumarni dina waktu tang teu mitra-mitra anu manehna menta dihampura lahir sinareng batin anu tang teu diomongkeun nya soalna sora aukokna keur teu bisa itu mitra-mitra urang ku carita we nya aukokna teu bisa ngomong sawewe ya lemah lemah sahwat di corona urang ku omongan we nya. Sumarni dina waktu ini tang teu mitra bebeakan menta dihampura tang teu mitra
Cipanon anu tangter anu juuh dina waktu ayeuna sedengkeun ka Papurnomo dina waktu tangter mitra-mitra. Anu tanpa reaksi anu neuteub seukeut tangter nyatana ka Sumarni oge tangter nyatana ka anu jadi anak terena nyaetana Linda mitra-mitra. Ya kitu di Aminah dina waktu ayeuna tangter mitra-mitra. Sumarni kurang kumaha akang, kurang kumaha papa ka Sumarni jeung ka Linda. Anjeun anu geus ngecewakeun akang, anjeun anu geus nyilakakeun tangteu we anak akang anu ampir-ampiran jadi korban jalma-jalma anu teu berdos anu tangteu we teu tanggung jawab. Di mana wae salama ieum Sumarni tangteu mitra-mitra anu tungkul anu ngajawab lamun manehna tangteu we abur-aburan we mung balik mung naon sabab dirina boga dosa kitu ceuk pamikiran Sumarni. Abdi nyarankeun sadaya ya Pak. Dan segala rupiah nu sarati mangga bade dihidang bade dipeureum bade kumaha kami pasrah. Gabrug Sumarni terang dina waktu nyepeng kana dampa sukuna tangteu nyatana Pak Purnomo harapan keur Sumarni mah tangteu we saeutik oge nyatana pikeun Purnomo balik deui ka manehanana. Teu miharep tangteu mitra-mitra sabab yakin Pak Purnomo sabaleun geuleuheun ka manehanana. Untung lamun manehna tangteu teh disiksa oge dina waktu ayeuna. Pak Purnomo tangteu dina waktu ayeuna tangteu ngareret ka Aminah. Aminah dina waktu tangteu mitra-mitra teu ngomong, kur tiba neuteub we seukeut kanu duaan dina waktu tangteu mitra-mitra bari diuk. Cengkat Sumarni, cengkat. Pak Purnomo dina waktu tangteu mitra-mitra anu nyengkatkeun tak-tak ka Sumarni. Ningali kitu mah Pak Purnomo ge tangteu teu tega. Hayangna mah tangteu ngagiring Sumarni tangteu nyatana digiring ka kepolisian atawa kumaha. Tapi teuing kunaon dina hatena tangteu Pak Purnomo asa teu tega. Sanajan kumaha ge tangteu Sumarni teh pernah nyieun kebaikan ka dirina. Lamun ditinggali tangteu tina kajahatan kur sapoe kebaikan tangteu we sababaraha taun ka dirina selama dirina tangteu nyatana hirup jeung Sumarni. Ayeuna tina kagagalan seperti kitu dirina hayang sabenerna ngancurkeun Sumarni kasebutkeunana. Ingat ras tangteu anu teu boga rasa perasaan kana jadi anak manehanana. Tapi rasa anu karunya ka Sumarni anu nyalimuti dirina. Sumarni, anjeun geus sadar tangteu kana kalakuan anjeun sakabehanana. Sumarni nu mangut anu pasrah dirina tangteu we ngomong. Terserah rek dikumaha-kumaha cek paribasa rek dihukum gantung oge tangteu kudu jadi salakina dirina pasrah. Papa datang ka dieu ngajak. Hayang nyaho seperti kumaha Sumarni ayeuna pamajikan papa. Sumarni tangteu deg-degan hatena tangteu dina waktu ayeuna kunaon salaki manehna dina waktu seolah-olah nu teu amek. Sugan ngagawawak amak nyiksa ngepret atawa kumaha ka dirina. Anu kuduna mah tangteu disiksa dirina teu bebeakan kudu jadi salakina teh. Lantaran geus ngancurkeun ampir ngancurkeun tangteu nyatana kahormatan anu jadi anak terena. Geus nyiksa anu jadi anak terena leuwih ti naon kasebutkeunana geus marak tara bere dahar naon teh mah. Ayeuna tangteu mitra ningali beungeut na mada karunya sabenerna mah teu tega pikeun anu jadi salakina di dokter nyatana Pak Purnomo. Sumarni di waktu tangteu mitra anu pindah ngagabrug tangteu mitra nyatra ka Aminah. Aminah. Mama hampura mun mama tangteu kesilap. Terserah Aminah, Aminah rek kumaha ka mama ayeuna ngabales ka mama. Rek dibeureum rek dihidangi mama pasrah. Mama salah Aminah. Aminah ngareret kanu jadi bapana.
Aminah dina waktu tang cara mitra kurti neuteub. Mah, mama kunaon sih ngelakukan kawas gitu Kak Mina. Mama kirang naon ti papa. Segala rupiah terkayang mama. Aduh dicumpudan ku papa. Tapi mama aku naon. Aminah dina waktu tang cara mitra sarowe ceurik tang cara mitra. Sanajan manehna tang cara mitra anu ceuk paribasana disiksa di kumaha-kumaha tapi tang teu we. Manehna pernah hirup pabarengan tang tadinya tanda jeung ila awewe anu ngaran tang tadinya tanda Sumardi jeung Linda. Tina sisi gorengna aya sisi baikna. Tina kejamna aya bijaksanana ceuk paribasana sanajan kursa kotret ceuk paribasana anu kaingetkeun ku Aminah. Lain hungkul kejahatanana tapi kebaikanna oge tang teu diingetkeun ku Aminah. Aminah sanes polisi. Aminah tang sanes hakim. Segala rupiah terserah papa. Cek Aminah tang teu nyerenkeun segala rupana tang teu ka bapana. Sumarni jeung Linda di waktu anu nyerang tang teu mitra bari ceurik juuh tang teu mitra. Geus. Cengkat Aminah, cengkat. Cengkat. Duanana cara ngkat anu masih ngempor tang teu mitra dina terlas. Sararea disaksian anu nyaksian tang sedegen tatangga ge tang teu mitra pagelak-gelak dina heuh da sok kitu geuning ari di kampung mitra. Nanaong tidak janela leutik oge nyong eta teh mitra. Pagelak-gelak tang teu mitra bekeun tarang teh diadu tang teu jeung temok naon teh jeung kaca dina teh nantang kada sare ngobatur jeduk atuh tang teu mitra. Mitra sok kitu da di kampung paseret-seret. Aminah. Ayeuna anjeun tang teu geus bukti lamun anjeun ngalakukeun kasalahan. Anjeun kudu mempertanggungjawabkeun tina sagala rupana tang teu dina waktu ayeuna. Urusan jeung nu berwajib. Sabab tang teu we. Ieu sagala rupana. Anu geus tang teu geus teu bisa. Diampura deui sabenerna mah. Aminah barang ningali kitu tang teu ngareret kana jadi bapana. Anu mencerong kana jadi bapana seolah-olah teu panuju kana naon anu jadi bapana dina waktu ayeuna tapi da teu loba omong. Sagala rupa geus disarenkeun kana jadi bapana. Sedangkeun Sumarni nu deg-degan tang teu mitra jeung Linda yakin dirina dina waktu di penjara cenah. Sumarni celak cipanona ngecelak tang teu mitra garujug tang teu mapai pipina. Tapi papa moal tega lamun Sumarni tang teu we. Anu pernah hirup babarengan tang teu jeung papa kudu ngadekam di penjara. Papa geus pasti bakal ngahampura ka Sumarni. Sumarni dina waktu tang teu nu tangga. Maksud papa? Sumarni. Papa rek bebaskeun Sumarni. Bapak pasti ngahampura tang teu papa. Jeung Aminah oge tang teu Deandra anu geus dinyeri. Sabab hade goreng ge tang teu Sumarni pernah cicing jeung bapa. Pernah saling mika cinta mika nyaha tang teu ka papa. Pernah hirup babarengan tang teu jeung papa. Papa tang teu ngahampura. Sumarni nu malohok dina waktu tang teu mitra. Ieu teh kumaha maksudna dirina rek dibawa deui ka Bandung atawa kumaha kitu tah hatena tang teu mitra. Deg. Tapi da teu mungkin lamun tang teu salakina dina waktu ayeuna. Anu memang daek deui tang teu babarengan jeung dirina. Pasti lain hal eta. Yakin lamun tang teu dirina anu geus kotor kasebutkeunana ngahianat kana jadi salakina. Salakina paham kadinya. Tapi maksudna naon ieu salakina ngahampura. Sumarni. Betah aya di dieu. Ya. Sumarni berusaha tangtosna kanggo betah. Sumarni anu tusor biasa.
Sumarni. Arti tiasa kumaha deui. Sumarni. Sumarni dina waktu ayeuna ku papa tang teu bakal dilepaskeun. Maksud papa? Sumarni. Hampura papa. Lamun urang tang teu dina waktu ayeuna moal bisa bareng deui. Moal bisa bebarengan deui. Moal bisa ngahiji deui. Sabab tang teu Sumarni tang teu kudu dicaritakeun nepi ka detailna. Papa ngarti, papa paham. Kunaon Sumarni ngalakukeun kawas kitu? Jelas keur Sumarni aya hal anu tang teu we. Anu teu dikanyahokeun ku papa. Jadi ti detik ayeuna tang teu papa anu geus lain suami di Sumarni. Kebenaran papa oge tang teu we. Anu geus datang ke pengadilan. Sumarni dina waktu datang teu we. Tinggal nyai tanda tangan sabab papa anu geus nyeraikeun ka Sumarni. Sumarni bener-bener dina waktu datang teu melohok bengong. Sanajan manehna sadar dina hatena tapi tetep we dina pikiran hatena tang teu mitra-mitra anu kaduhung sagede gunung. Dina waktu ayeuna mitra-mitra. Bener-bener anu teu bisa dikumaha-kumaha deui. Sumarni dina waktu ayeuna manehanana sanajan sedih, sanajan kumaha manehna paham, padahal manehna ngarti. Dina waktu ayeuna manehna geus teu bisa ngomong. Dina waktu ayeuna manehna geus teu bisa kumaha-kumaha deui. Iwati pasrah kana nasib, pasrah kana kayaan. Sangsara lahir jeung batin anu tuntas tang teu mitra-mitra. Sumarni anu diceraikeun kudu jadi bapana, kudu jadi salakina dina waktu ayeuna. Hiji jalma anu jugala, hiji jalma mangrupakeun nyetana anu ka big boss. Sanajan rasa kaduhung tang teu anu aya dina pikiran Sumarni. Tapi dirina tang teu ngarasa bersyukur oge. Lamun tang teu salakina kudu sakadar nyeraikeun. Henteu mawa dirina ka pengadilan. Ka meja hijo pikeun diperenta pertanggungjawabanana. Sumarni ngan pru we nyuuh tang teu mita-mita dina waktu dan dina sukuna jadi salakina. Anu menta dihampura bari cerik ka kukuknya kitu dilinda dina waktu ayeuna. Sedengkeun tang teu mitra-mitra salakina dina waktu ayeuna tang teu anu geus jadi mantan. Harita tang teu mitra-mitra nu ngusapan buukna Sumarni. Sumarni geus teu kudu ceurik. Sumarni di dieu tang teu we meureunna ngarasa betah. Anggur mah tang teu Sumarni timiti ayeuna ka hareup kudu robah pihaluan. Ulah ngagugulu tang teu hawa nafsu. Pareman. Sumarni ayeuna tang teu kudu jadi urang dieu we. Punten Pak. Amina. Gabruk. Sumarni ngagabrug deui ayeuna mangarangkul ka Aminah, mitra-mitra. Aminah ge kitu dina teh mitra-mitra. Mama, punten Pak. Aminah. Aminah, oge tang teu sok ka Mama. Cek Aminah dina teh mitra-mitra. Anu saolah-olah Aminah tang teu teu pernah dikumaha-kumaha ke Sumarni. Bersihna hati Aminah dina waktu ayeuna. Ngajadikeun Sumarni bener-bener anu ngagoak ceurik mitra-mitra bari ngagabrug ngarangkul pageuh ka Aminah mitra-mitra dina waktu ayeuna. Sararea nu aya dirinya nyakseni tang teu kalian sedih mitra-mitra. Teu nyangka lamun salakina Sumarni teh geuningan lain jalma jore-jore. Teu nyangka lamun salakina Sumarni teh dina waktu ayeuna lain jalma sembarangan. Benar-benar dirina tang teu mitra-mitra anu heran, anu kaget warga-warga urang dinya kasebutkeun. Tapi da ayeuna mah meureunan kudu sakadar mantan pamajikan jalma beunghar. Mantan pamajikan nyaeta bos gitu lah kasebutkeun. Sumarni
Geus ayeuna mah Sumarni timimiti ayeuna tang terawe akang sebagai mantan salaki Sumarni. Akang mepelingan ka Sumarni ulah rek ngalakukeun hal-hal anu sarua sakumaha pernah dilakukan ku Sumarni. Ayeuna mah tang terawe Sumarni pek dibebaskeun ku akang sabab urang tang terawe geus lain-lainna deui. Neangan pijodoheun oge linda-linda. Papa hampura. Tapi lamun ayana naon Sumarni atawa Linda, tong sungkan pikeun ngobongin papa. Linda, bisi aya naon-naon tong sungkan pikeun ngobongin papanya. Gabruk. Linda tang teu mita-mita nu ngagabruk kana jadi bapa terena dina waktu ayeuna. Anu kurang kumaha nya bageur deudeuh ka dirina tapi dirina we tang teu mitra-mitra anu teu pernah dirina anu teu pernah nyaetana bersyukur kana naon rupa nyaetana kabageuran kanu jadi salaki tapi nyatana kanu jadi bapa terena. Sedengkeun harita Sumarni oge sarua we dina waktu ayeuna mitra-mitra. Sanggeus kitu salakina dina waktu tang teu mitra-mitra nemu ka atas. Anu geus disiapkeun duit tang teu nyatana 250 juta. Sumarni. Ieu tang teu we. Kabuburit akang tang teu we anu terakhir. Ieu aya duit anu jumlahna teu loba tapi mudah-mudahan cukup pikeun hirup Sumarni. Gunakeun kana kahadean ulah nepi ka kentang teu we digunakeun kana nu aneh-aneh. Manfaatkeun ieu duit tang teu we anu teu sabaraha teh. Tapi ingat lamun aya naon hubungi papa. Linda, hubungi papa lamun tang teu we aya naon-naon. Linda tang teu mitra-mitra. Anu nyuuh dina turna anu jadi bapa terena dina waktu tang teu mitra-mitra anu geus jadi mantan we ayeuna mah meureunan heueuh. Mantan pamajikan anu jadi mantan salaki anu jadi indungna meureunan mitra-mitra. Tapi masih keneh bageur sanajan kitu ge masih keneh mere duit 250 can apa manehna jumlahna sabaraha. Tapi masih keneh mere duit anu tang teu dina amplop dina waktu ayeuna warna coklat. Ngajadikeun tang teu mitra-mitra Linda oge tang teu Bu Sumarni anu teu bisa berkutik naon dina waktuna pasrah kana sagala rupa tang teu mitra-mitra. Bu Sumarni anu teu ngarasa seueuh anu teu ngarasa naon teh teu ngarasa kumaha lantaran geus apal dirina tang teu we bakal didera bakal tang teu nyaetana hukumna tang teu nyaetana ku cara dicerai kudu jadi salakina. Dirina ngage tang teu we ngarasa bersyukur na karanan ayeuna. Bersyukur kanu maha kawasa lamun dirina anu teu dibawa ka pengadilan teu dibawa kana meja hejo kudu jadi salakina. Tadi diadukeun ka kepolisian kudu jadi salakina lamun teh mah diadukeun geus tang teu we Sumarni beunang ku aduan delik hukum kasebut karana anu beratna karanan mitra-mitra. Kitulah kajatanan. Sangeus lila aya di dinya tang teu mitra-mitra. Ibu Sumarni tang teu dampok ngomong bari nampanan eta duit kasebut karana. Hatur nuhun pisan. Ya artos nalican aku Sumarni margi tangtos Sumarni ngabutuhan pisan. Nya. Nya gunakeun ieu duit tang teu we. Gunakeun ieu duit tang teu nyatana. Kana kahadean. Bu, oge papa. Rupina abdi teu tiasa lami di pitempatan. Aduh, bade ka mana atuh urang tuang heula sadayana ngariung. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka Tampi. Sanes Tampi pangasih margi abdi tangtosna ayeuna bade teras dikatasi ke rupina mah. Aduh, moal monok di dieu pantos sonten atuh. Nepi jam 4 lah.
Insyaallah pangintenan wengi kidugi katasi pangintenan. Sadayana hapunten anu kasuhun. Abdi paratos ngaririweuh pangintenan di dieu. Nya ayeuna Sumarni pangintenan aya di dieu. Nya nitipu pangintenan para. Pang ieukeun pang uruskeun sagala rupina. Sumarni ayeuna tang teu aya tos teu aya gantar kakaitan sareng abdi. Tapi bilih bapak tang teu peryogi aya naon kitu kasebatkeunana. Kanton hubungi we abdi Pak. Sumohon aduh ya Allah hatur nuhun pisan bapak teh puhun jang. Mohon gitu mah. Atuh mah tuang heula atuh Bapak. Hatur nuhun pisan Bu. Sanggeus kitu tang teu mitra-mitra. Pasuardi dina waktu ayeuna tang teu mitra jeung anak buahna nu geus beberes. Sedengkeun tang teu mitra Aminah anu sasalaman ka Sumarni nu digabru ku Sumarni oge tang teu kulinda. Nya kitu deung nguriling tang teu nyatana ku si Amu oge tang teu ka si bapa sedengkeun tang teu Pak Purnomo anu ngosongkeun anu tang teu anu mikeun duit mangrupakeun nyatana nya kasebutkeun duka kunaon we lah kasebutkeun we mikeun deui ngasongkeun tang teu mitra duit 2 juta rupiah nyatana ka si bapa dina teh. Bapak iya rezeki salik. Hapunten anu kasuhunnya. Aduh, ya Allah. Da naonan atuh ieu teh? Tampi. Sanggeus kitu tang teu duit ditarima tur disuhun tang teu nyatana ku Pak Bisri. Pak Bisri anu sasalaman dina waktu tang teu mitra. Sanggeus kitu mah tang teu mitra terakhirna nyaeta sasalaman ka Linda oge tang teu nyatana ka Sumarni. Linda jeung Sumarni anu tang teu nangkep nyatana ka Pak Purnomo dina waktu ayeuna. Asahon cewang nakarana ditinggalkeun tang teu kudu jadi salaki mantan ayeuna tang teu mitra. Sumarni bener-bener dina waktu ayeuna anu ceurik teh kukuk mitra. Nepi ka geun cipanon anu tang teu liri berat garing mitra tapi dah teu bisa bener kumaha. Bubur anu tang teu bisa jadi balik teh jadi sangu kasebutkeun mitra. Manehna nu geus nyeun kasalahan hartina dirina kudu dihukum ku cara tang teu nyatana anu teu sabaraha kur tiba dicerai we kudu jadi salakina teu nempikakeun nyata deui ka kantor polisikeun kitu kaayana tang teu atuh leos we tang teu dina waktueuna pasumana teh mantan salakina Sumarni samalah dianterkeun tang teu ku Linda jeung Sumarni dina waktueuna mitra. Sumarni anu neuteub seukeut nyata kana jadi salaki mantan salakina Pah. Jeung Sumarni tang teu mitra salakina dina waktu tang teu mitra. Salakina dina waktu tang teu neuteub ka Sumarni sarua we tang teu mitra. Pak Purnomo ge ngarasa sedihna karanan. Anu tang teu mika nyaah, mika deudeuh, mika cinta kana jadi pamajikan anak kudu tang teu reuntas di tengah jalan dina waktu ayeuna teu boga pikiran ka dinya. Tapi dah di kumaha ayeuna sagala rupana tang teu nu geus karobah. Antukna tang teu mitra. Sumarni dina waktu pok ngomong. Ampun Sumarni Pak. Sumarni. Ayeuna Sumarni tang teu kudu dengan jalan kehidupan sorangan. Akan jeung Sumarni geus eueuh kegantar kakaitan naon-naon ayeuna. Akan ngadoakeun ka Sumarni, mudah-mudahan tang teu Sumarni anu manggih kebahagiaan. Anu manggih tang teu nyata kabagjaan dina waktu ayeuna. Akang rek mulang. Hampura. Lamun akang tang teu anu tandes dina ngalakukeun hal ieu tang teu Sumarni nu nyuman leungeun tang teu nyata jadi mantan salakina di waktu ayeuna mitra. Sanggeus kitu mah Sumarni tang teu ngalesotkeun leungeun salakina sasalaki lalaunan di waktu tang teu mitra. Geuleuyeung mobil ngageuleuyeung maju. Tidid kadenge tang teu klakson terakhir di waktu mitra. Ngan sageru ke Sumarni nu ceurik dina waktuna sajadi-jadina anu lumpat ka imah tang teu asup ka kamar pru harita. Sumarni asa kaleungitan naon mitra-mitra dina waktu ayeuna heueuh da dewek batur meureun mitra.
Sanajan kumaha-kumaha ge tang teu kumanehan dibolak-balik tetep manehna nu salah. Cerik mah datang teu eta mah kurus sakadar tang teu nyatana wakil meureunna. Anu teu bisa leuwih ti kitu Sumarni iwal ti tang teu cerik anu ngawakilan batin anu tang teu dina waktuina sangsara lahir jeung batinna teh bener keur Sumarni tang teu bicara dina waktu ayeuna. Mobil anu nyemprung ini tang teu dina waktu ayeuna salakina dina waktu atana pinyatana Purnomo dina waktu ayeuna tang teu mitra anu teu ngomong sakmek oge. Anakna Aminah oge tang teu dina waktu ngabetem we. Anu ngareneng diuk jeung nu jadi calon salakina Talaibian Deandra. Sedengkeun tang teu mitra dina waktu ayeuna Suwardi oge tang teu ngabetem tang teu mitra. Kirining telepon disada tang teu mitra. Halo. Ya. Paling ke Bandung besok. Nya mah. Iya inakeun menuju ka kota Tasik meureunnan nya tergantung bos meureunnan. Nya. Yo, assalamualaikum. Sing horeng pemajikanana Suwardi anu nelpon tang teu mitra. Mobil anu nyemprung dina waktu ayeuna kurang lebih 3 jam tang teu mitra. Di Tarti Kidul jam 4 nepi ka Tasik tang teu mitra. Anu tos saberes Isya lah kasebutkeun mitra kakara nepi tang teu mitra. Ka salah sahiji hotel anu arek dipake nginepna dina waktu ayeuna tang teu mitra. Para mitra kaum dangu sadayana cagah urang tuna heula dugi ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun di mitra nyuwun hapunten anu kasuhun atuh kalian ditutup ku abdi tapi kula daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios.